Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda salih sareng salihah, kumaha kabarna? Pamudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa kapendak deui di pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna Ustazah Nur bade ngajelaskeun perkara kadaharan khas Sunda. Pengajaran bahasa Sunda. Nah, mangga ditingali gambarna. Nah, ieu salah sahiji kadaharan khas Sunda. Aya galendo. Galendo teh asalna di Ciamis. Nu kumaha bentukna? Tah, ieu bentukna. Galendo ieu dijieunna tina hampas minyak kalapa. Katelahna galendo Ciamis. Jadi galendo ieu asalna ti Ciamis. Terus salajengna aya dodol. Nah, dodol. Dodol ieu urang upami ka Garut sok aya kadaharan dodol. Dijieunna tina tepung ketan jeung kalapa. Katelahna dodol Garut. Aya deui nu sajena aya borondong. Borondong aya di daerah Majalaya. Borondong teh katelah Majalaya teh di mana? Majalaya teh daerah Bandung. Nu kumaha bentukna? Tah, nu kieu borondong namina ti Majalaya. Terus dijieunna tina naon cenah borondong teh? Dijieunna tina jagong jeung gula. Katelahna borondong Bandung atau di daerah Bandung aya namina daerah Majalaya. Teras naon deui? Aya deui wajit. Wajit teh di daerah Cililin. Cililin. Wajit Cililin. Tuh, tingali wajit Cililinna. Teras aya deui tahu Sumedang. Wah, ieu sok ku urang kapanggih di jalan-jalan atawa di tempat kadaharan khas daerah Sunda atau daerah nu lainna. Nah, tahu Sumedang. Teras aya deui naon cenah? Peuyeum. Aya peuyeum ge asalna ti Bandung sarua jeung borondong. Borondong jeung peuyeum teh sadudulur tempatna sarua di Bandung. Nah, ieu conto peuyeum Bandung. Salajengna aya peuyeum gandul. Naon bedana jeung peuyeum Bandung? Coba urang tingali gambarna. Tuh, peuyeum gandul. Peuyeum gandul teh katelahna namina teh digantungkeun peuyeumna. Ari di Bandung mah tadi peuyeum Bandung mah henteu digantung ieuna naon teh cara masarkeunana. Pami peuyeum gandul mah nyaeta digantungkeun. Terus naon deui? Aya tauco. Tauco teh kos kumaha nya? Tauco teh tah ieu tauco orang Cianjur pasti terang tauco. Tauco selain tauco aya deui manisan, rupa-rupa manisan di Cianjur ge. Terus naon deui cenah? Cung orang Bogor aya Tales Bogor. Wah, tingali Tales Bogor. Sanu pernah ngamam Tales. Orang Bogor pasti
terus pernah ngarasaan tales Bogor. Alhamdulillah. Nah, eta rupa-rupa kadaharan nu aya di tataran Sunda. Aya naon tadi? Aya dodol, aya galendo, aya borondong, aya wajit, terus aya naon deui? Aya tahu Sumedang, aya naon deui? Aya peuyeum gandul ti Purwakarta, aya naon deui? Aya tauco atau rupa-rupa manisan ti Cianjur. Terus tadi terakhir naon? Orang Bogor bogaeun kadahareun nyaeta tales Bogor. Alhamdulillah, pamudah-mudahan rupa-rupa kadaharan khas Sunda tiasa jadi ilmu kangge urang sadaya. Amin. Alhamdulillah, sakitu wae ti Ustazah perkara kadaharan khas Sunda. Pamudah-mudahan urang sadaya tiasa ngamanfaatkeun materi anu tos ku Ustazah disampaikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.